Tas. Ayo teh nu puguhna naroskeun naon? Kunaon, Cuk? Cuk. Aisyah kunaon? Ini parah nih. Cil. Yo. Aing ka ditu meuli hayam maneh meuli lauk kadinya teh metere. Sabaraha? Kabeh we ta? Oke. Sok. Metere. Sedia ikan super segar TB Tasya Mandiri. Wah, lu sih kan aja. Beb, beli ikannya dong. Apa? Ini beli ikan. Apa? Kamu nyuruh aku beli ikan? Ya, Aku mah emang mau beli ikan. bedul. Sugan aing nu dagangna. Oh ya udah tuh sok beli aja. Wah, makasih ya. Kamu baik banget. Aduh, aing kumaha ya si Isal. Duitna kalau ku awe ieu di sugan aing nu dagangna. Ya tuh sok. Bye bye. Lu nasi acil teh ulah wae. Ieu lila-lila teuing. Lila-lila teuing, Cil. Oh, dia ngantri meulina. Nah, ieu seeutik pisan aja. Eta geus 100.000. Terusnya aing hayang kira. Cil. Nah naon ieu kan? Anjing cilaka ieu mah. Nah naon ieu sia kunyuk? Pan aing teh meuli teh lauk na sia meuli naon eta? Eta lauk. Lauk naon? Lauk sapu-sapu. Aya kira-kirana ya lamun didagorkeun kana hulu sia. Ngeunaheun mah. Aduh, ulah sang. Ampura. Aing cari tanah panjang. Hipnotis aing ku awewe. Hipnotis. Heeh. Nah ka hipnotis kumaha Jadi kan? ka olo we. Jadi kitu tah. Kitu kumaha kan? Aing teh panggil jeung awewe di teh nepak aing teh. Aing jadi ngepleng segala tuh. Aing HP di bawa cincin eueuh di penta. Eta lauk jadi kitu. Jadi aing teh lupa diri. Lupa. Heeh, ieu aing ngising ya. Heuh sok atuh. Sia aya wae kan deh. Aman aing. Mah we carana mah. Kunaon tuh? Ucup, kunaon maneh? Lah, nasi kan nyerieur mah. Tuh, nah kunaonnya? Udah sel karunya. Kunaon tuh? Kunaon tuh? Kunaon tuh? Cuk. Aisyah kunaon? Nah di sini bisa menggudak aing ken. Tuh Aisyah lu lompatan gitu aya naon jika nu keur ngudak bangsat? Aduh sal, aing yang modal hiliketan pas gigit aing yang modal ini sebetulnya. Aduh, Sugan aing teh kunaon sia Ucup? Ayo teh yang modal si punyuk. King. Hah? Aman atuh ayeuna Nyawa euy asal lapar aing euy. arek medang nya. Heeh. Di mananya? Kenapa tuh arek medang mah kan kela aing ngaki heula cikedeung. Besok atuh buru cenah mah. Halo. Mak, mana di mana? Oh, di rumah makan Babakan Putri. Heeh. Oke, aing ka dieu nya. Jeung si King. Oke, aya bisnis ya bisnis. Engke pilih aing we pokona mah milih aing we engke heuh. Heeh, geus kayak ngarti lah. Siap. Ayo, Namanya tes teleponannya saha? si Salma keur dahar di rumah makan Babakan Putri. Si Salma teh bogohin ka aing King, hayangin pisan ka aing teh. Astagfirullahaladzim. Ini hayang utah aing ngadengin aja. Aslina King, hayangin pisan ka aing, bogohin pisan, cinta mati cenah. Paling ge ka aing kehead bogoheun agelin ka sia. Aing teh percaya mah sia sok taruhan jeung aing enak 200.000-an. Ya pangka ditu ayeuna bari sakalian nang madang. Gaskeun sok. Nah, lamun eta daekeun ka maneh 200.000 aing melayang. Ku aing dibayar hakeunana ge. Tapi lamun teu daekeun, aya na sabalikna ku maneh heuh. Gas jeung aing hayu. Ya. Aing mah leutik sate awakna. Ayo eta kumaha duitna lah taruhana. Oh. 200.000 pokona mah oke. Oh iya, duit mah aya aing kalem. Aing ge aya duitna tah. Yo. 200 heuh taruhan. Ah. Ya dicekelana di aing we. Sok. Oke. Ieu teh rumah makan Babakan Putri nu di Lembang, Cil. Heeh. Nyebut nama keur madang di dieu cenah. Gas, siap. Tah ieu teh aya 2 King. Aya di luhur, aya di handap. Oh. Di mana nya si Kehed? Di handap enak, handap enak.
Mana Acil? Tuh dalam pintu. Mana? Oh. Bedul, Salma. Mana yuk pesen kepala bating. Iya Cil, aku teh udah janjian sama rekan, katanya suruh pesen dulu yang banyak, tapi belum ada wae dari tadi. Katanya teh mau dibayarin. Jangan panik, nanti AA Acil yang bayarin. Ya udah atuh yuk, temenin aku makan. Yuk. Sok mau sama apa? Tunggu. Sebenarnya gini, aku tuh suka sama kamu. Jadi sekarang kalau boleh milih, kamu mau milih aku atau milih si Faisal? Iya, mau pilih aku atau mau pilih si Kancil? Kalau boleh jujur, aku teh sukanya sama Faisal. Apa? Kamu setik ya? Aduh, Atuh udah Acil, aku mah sukanya sama si Faisal, bukan sama kamu. Tahnya, Cil. Mana kadikeun? Buru tuh. Iya, dibayarnya. Ya, kabeh. Tenang, cina dibayar. Ya, ayo makan. Ayo. kayak aing ngimpi naon ya penting. Nah, jadi aing rugi yuk. Anjing. Ayo Acil makan. Ya, sok makan. Enak ya? Enak ya. Nanti kalau misalkan kita mau makan-makan, kesini aja. Ke rumah makan Babakan Putri. Iya, makanannya enak-enak. Sia aku ya enak, aing jadi teh enak. Cuaca ini makin hujan nih. Mau kembali. Nenek ulang apa? Kumaha, Jang? Nenek. Hah? Wek. Nenek ngomong. Aji, king ripu mah. Nanya kenaon itu? Memek. Ya, selalu nenek aing. Gigi. Ampun, bos. King. Main lonen sih. Ampun, bos. Tas. Ayo teh nu puguna naros ke naon? Nenek ngomong. Aing teh ngomong gitu wah. Oh, tadi masakan wan. Ini. Tuh aing teh ngomong gitu. Nya, ada yo. Panjok, Pak. Ngomong atuh sabab pamane lu geuling lagi tuh aduh. Sia depan kita tadi teh aing teh ulahan keluar gaur, wan geus dicarekan gandeng Punten, mana, yo? Ini teh aing teh. Aduh. Ya, punten. Gini. Ya, hesek bajuna aduh. Gemper. Gimana? Ya, iya kan. Aduh, pada ini dia. Ini tuh aing keur nyari untuk tekan sawe ku sia lamun nyari untuk lah. Goblok. Ya, kan elik baju jadi kudu digas. Aduh, jadi panik udah. Kau sia kalau keur aing ulang. Sia nya. Goblok teh nu hiji nya, aing keur nyari huntu teh. Cek aing carang berapa pisah anu buruak-buruak teh. Pantat tadi ge dicarang. Bapak aing ngarungsingkeun na. Ih. Acil. Kadia. Najis, bapak siana galak, warga ang urenan.